dimana keluar ti imah menuju pakuburan, datang ke kuburan, ngabejaan Kangjeng Nabi supaya ngararucap salam. Bentuk salamna ieu assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Etalah paranti uruk salam ka ahli kubur. Kangjeng Nabi ngawurukan salam lamun teu aya faedahna moal nitah uluk salam. Faedahna uluk salam berarti aya jawaban ahli kubur